Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abdi Terapi Mariska anu di kelas 10 hiji anu diceritakan tentang segala anu nyaut. Jadi dina hiji poe teh aya segala anu duduk santai di harapan imahna, terus aya si teh liwat anu nyampe segala. Mana segala kenaon di dia si rubah teh si segala. Oh abi mah ke santai di harapan imah ke nikmati pemandangan hutan cek si segala eta teh si rubahna mana hayang nyaho laut tante gitu ditawakan ku si rubah teh cek si segala hayang nyaho tuh kos kumaha sih laut teh sadina teh laut teh. Nah terus si serigala jeung si rubah teh jalan tah menelusuri hutan sampai ke laut. Nah seanjungna di laut teh si serigala teh kaget kaget terus hah sebagus itu kah laut, kata si serigala. Hade nemen laut lah, hade nemen tek si segala. Terus si rubah iman mata ningali lautnya isno ka ujug deh leuwih hade jagona laut bakal lauk-lauk anu warna-warni. Lauk-lauk ieu teh lauk-lauk itu adalah ikan banyak ikan yang bagus gitu. Bakal lauk-lauk anu hade anu leuwih hade ti di hutan-hutan di hewan-hewan anu aya di hutan leuwih hade di eta cek si ieu teh si rubah. Nah si si serigala itu penasaran hayang nyaho si rubah hayang nyaho laut ieu teh kos kumaha cek si serigala hayang nyaho penasaran nemen. Nah abi mah hayang ngojay di dieu kajeun teu gitu cek si ieu teh sok bae mangga bae lamun maneh wani mah mun maneh bisa nyelam lamun maneh bisa nyelam lamun maneh bisa ngojay mah terus lamun maneh bisa ngalawan arus mah sok bae asalkan maneh bisa maneh kuat maneh boga kepercaya diri anu leuwih tinggi ti kami gitu cek si rubah teh. Terus si serigala teh loncat cus buang ke dalam laut jalan-jalan kan laut tau kan kalian laut gimana gitu kayak jalan-jalan semakin jauh makin dalam gitu. Nah si serigala teh nyelam tuh ke dalam sampai sedalam-dalamnya. Nah si serigala teh kuat itu minta tolong karena si rubah gitu bisa ngojay jadinya ku si rubah teh dicicingkan bae sampai si serigala itu paeh meninggal dan tamat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.